ini balik oke sudah diancur sungai lampir. Jadi banyak pegawaian kuruku gue alas capek-capek kieu. Mantap banget. Sampai dan kudu mereskeun surat-surat siuna dipindahkan kan ke pasar di saksara hirup teng lebaran ieu teh ini baru heula dan ayo RW Neng, si mama kemana? Ngantukin si Putri mau kolok-kolok dulu diantar. Jadi gue teh gawe sorangan karena rapi kecil. Barang sukene ge. Ini udah malam sih sorean. Bernaon eta teh? Biasa we, ya udah masuk. Habis sia mah eta nyono aneh-aneh. Barang. Baru dah ayo nama. Bener ieu ka mana ieu mana? Gue mau bikin susu nih kolok-kolok dulu antar. Ini nyangga satu Bisa lagi. Sibuk biasa. Ayo ya, ini sibuk. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Geus bareres kan. Geus ieu cenah nih, embung tadi ge dibere bakal 5.000 oge bersama sakitu. Nih, kuat. Cari dengkil itu santai aja sarantai mah Mana yang ke pasar ida teh yang beli lipstik ke pasar Wah, tapi jangan mati kunaon cenanya beli dagang gitu. Sidik-sidik siga Sianti. Sianti. Banget mabok. Biasanya ibu-ibu suka hemat ini teh. Aku tetap saha deh. Astagfirullahaladzim, Yanti mana kunaon? Mana mabok gara-gara laki? Masa teu kudu Yanti? Mana kunaon? Orang ajan sia aing mah lain Yanti. Aduh. Pijakeun kamu eroes ya. Jurnal teh saha dia anu teh apa? Asik SKSD bukan bilang semua oge. Beak di ayu mah. Mahal meuli teh. Mama siapa? Induk mana mana? Oh, punya mama, aku janda. Induk mana ke mana? Dia punya mama. Mama siapa? Aku janda. Mana enak kunaon? Erna. Siapa? Aku nggak kenal kamu. Mana induk mana? Aku nggak kenal. Indung. Mana Dia mana? punya indung. Budak tehnya. Janda. Mana Ayo, mau coba ini sih.
Kayaknya ketebalan kasih Markona ya. Markona. Tuh bentar itu. Astagfirullahaladzim. Markona, kunaon? Ulan aing mah nih kunaon? Ini kalian budak durhaka aduh. Aing teh kitu. Kayak bisa dikutuk sama teh. Ya ampun, eta kakolot kitunya. Benar nih. Ini budak durhaka. Benar nih. Ulan elih bulan. Apa sih teh? Jadi budak durhaka. Kamu siapa sih? Astagfirullahaladzim. Budak ayeuna itu karena itu. Iya, bulan. Iya. Kamu teh kitu. Kamu sana pergi aja. Kawan utang ya salah pagi gitu teh. Tidak kenal. Si anu seperti si punten. Soalnya mak. Ida, udah Ida. Aing manis segala skincare bareak, dipen beak, make up beak, KB segala beak. Untuk kemarin lebaran, yang duit coba deh. Bakal belanja deui aing ah. Janda teh kawin-kawin. Bagus yang ngomong teh. Naon ieu meni-meni teh kawin-kawin, hayo we sorangan wae. Bae, ini pasti masalangan ge bahagia. Ya teh. Itu mah tadi beti jauh meni pulang-pulang we mikiran naon atuh aja. Kalau mikiran imah sare dulu. Dulu kan sorean dulu. Sare, jadi Kamu wae asih janda. Iya. saya ke mana emang? Tadi naik beli itu sih make up segala beak, skincare, KB, lipen, kondom. Segala siang mau itu kan. Sudah dibeli. Mana kebutuhan dahar, penuh make up. Di dahar mah ada beda deui atuh nya we dahar banyak aya di teu dahar atau modal. Ya. Itu si Ida kunaon itu? Kunaon sih? Iya, Coba itu. kunaon ari teh Ida? Kunaon ai Mana mana udah baca emang? Ida mah mau Sampai kemudian si Ida, kunaon ai mana? Nanti mana teh kunaon? Aya naon sih Ida? Kunaon ai mana? Naon kata lagi ngobrol we Naon ai mana? Mereka pelak ke dengan Ida mana teh sok cari nu bener. Aya naon carita buruk. Karena mana budak leutik teh. Di handap. Tumbenan si Erna ieu, si RW ka mana cenah? Oh, kan. Ngantar ke si Fitri. Kunaon? Naon? Iya, teh mabok. Ah. Negara aku laki. Terus? Terus Markona iya ece Markona teh kepel di dieu. Ada marpanya sok ngopel. Nah, iya. Itu juga teh jadi pusing uang teh di iya. Oh, jadi mimpi pusulannya di ieu jadi babu gitu anak durhaka. Oh, gitu si ulang teh durhaka lah hidung. Sarwana jeung si Erna. Ah, si Erna we kitu si ulang teh. Oh, jadi Ida teh mimpi buruk atau mimpi naon sih teh mah? Kalau Aisyah aing mabok naon aing antara mabok. Tah, naon teh ieu tah. Emang Kalau mabok gara-gara ku lalaki, pokoknya laki nyalampeukeun ka urang. dangkeun. Tidak teh dieu ku si Yanti teh. Kumahakeun. Ah, dikitukeun ku si Yanti teh. Patarong-tarong di Ida teh terus nyarekan ka Ida cenah. Terus si Yanti teh cenah. Saha cenah Yanti da urang lain Yanti. Saka eta teh. Bari mabok. Kayaknya mabok. Terus mana mimpi adeui? Terus yang ngimpi si Yanti kekoloyongan mabok gitu. Oh, jadi itu Saha yang cenah kekoloyongan Yanti mabok. cenah gitu. Ka Ida teh bari gitu. Ah, si Tarsi dimimpikan. Tadi mah geus we eta Yanti. Si RW si Fitri itu. Tuh, si Erna. Emang kabeh teh geus urang balik ah. Ini Sebalik sama sudah teh naon. percaya ka Ida teh Ida rewas-rewasnya. Pasti ayo yanti buruan kan teu. Oh, itu kade nolak. Ida teh rewas gitu. Erna, yuk. Yuk.
Dapat air hujan, terus balik dah lah. Mimpi-mimpi atau siya teh. Atu aja. Ay, liur. Wah, liur tuh di sandal siya teh. Ada yang mau lipstick doang. Cantik banget. Kembang desa ya. Jadi hilang. Hormon anjing. Hormon. Cewek. Oh gitu. Gitu. Tidak. Inggris bagus ya. Oke, ambil mau ya bu. Kenapa ganda ke sini caranya? Oh, Terus.